jangan lupa subscribe subrek teh nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah kru insyaallah. Berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya lamun orang teh salah dicarekan ge bari dibere duit ieu mah dicarekan dibere duit itu sok aya nu kitu aya tuh kan malikir cikang malikir si malikir cocok aya mah urang demo mumpung aya para tersangka yeuh kapan urang korban lin cikan tingali pamajikan dari Allah Kang digawena pamajikan teh beda jeung akang awewe mah meuni beurang peuting digawe bener cok sok cek datang ti dieu ka imah rek reureuh atawa rek naon cok oh nyusuh jahitangeun popoean encan nyangu can mistrika salaki mah udud meglung kopi gudeg dahar hayang karikam baju hayang karik make ari pagawean sare teu sare ngusuk teu ngusuk gapoe cok aya nu kitu salaki kitu mending paeh we aya buburuhan teu geura cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayang na cecempek nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Nunyang hunyar aya nu nyang hunyar anu embok anu sila nu nyepeng budak nu keur nyusuan budak nu nyeri tuur aya nu nyeri canggeng nu gaduh hutang meni pangtarikna eta nu terakhir. Mudah-mudahan ibu nu ngajawab salam abdi tadi nu gaduh hutang sing lunas eta hutang teh. Anu tarik amin kaciri berarti nu gede tanagana. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ibu pada repeh wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fa sawfa nu'tihi ajran adima. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Jamaah sadayana hadirin urang Mangun Reja kampung Babakan jengkol. Seueur jengkol di dia. Menuju usum henteu. Henteu asukan teh keur usum. Alhamdulillah pada siang ini bisa bertemu dan berkumpul juga bertatap muka di lembaga Madrasah Diniyah Al-Fatah
anu alhamdulillah disesepuhan ku kersana Pak Ustad Mamat sareng Pak Ustad Yayat pamit telepat dangarana ku AKB orang Sunda buhan mun Jawa mah yoyot momot itu kebanari Sunda mah identik huruf bahasa teh kana A Jawa mah kana mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nana mun di Sunda jajak di Jawa mah geuning kunaon ibu-ibu wungkul nu nyorat teh ieu mah kalau marolhok wae. Iya atuh rasa kecap di makalah keung jeung era jeung sieun deui. Ieu caricing dihareup nyorang teu marolhok we kieu. Disebut ceng-celengan da usik atuh. Kalau jika nu barogoh geura deui. Ya. Eta pikiran hutang. Karena geracung diharap teh nu parompet nya rompong nya lalepet teh nya roral. Jika nama akang teh taratuman ningali nu geulis beurangnya. Barang aja mun di Sunda jajah di Jawa mah cocok. Gitu abdi mau aman sakajana itu nyorak teh ah. Aduh da lain ari lalaki macam mun kana udud ngepluk. Diajakan nyorak mah ese. Mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol. Mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong cocok. Iya tuh mah nya katak jijik kana kotor. Da katak mah beda jeung kotor. Katak kana kotok teu nyaung kotok mah eueuh hayam. Mun arek tina katak kana bangkong cocok eta we kana kodok. Mun di Sunda batal di Jawa botol barang deui. Mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah pulang ngajerit sia cok. Abdi mah teu butuh ku jeritan aja. Butuh ge ku jawaban sok. Di Sunda kuntul di Jawa naon? Jawab. Da si eta mah da maksudna teh ngeres atuh da. Negatif di Sunda kuntul di Jawa teh bango cok. Ih kapan si kuntul jeung si bango teh adi lanceuk. Kuntul manuk, bango ge manuk. Sok di mana eta si kuntul jeung si bango di sawah cok. Manuk sawah itu teh. Mun di Sunda sarajana berarti di Jawa mah sarjono kompak cok. Awas jadi huntu sia. Mun di Sunda sarjana di Jawa mah sarjono. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo. Monggo linggih. Ih amit-amit ya. Nah, urang babakan jengkol karena itunya sing saropan aja katamu teh maknya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam dibukakeun lawang pantok aja. Ih geuning Pak RW monggo colok mangga gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nu dipieun hormat kersana pengatur waktu pangalas cara gara. Master of ceremony, penertib wanci, protokol yang mau dihormat, kesepuhan kersana, Kang Ajengan Yayat, Kang Ajengan Mamat, anu ngalaruskeun ieu madrasah diniyah Al-Fatah urang doakeun para kiaina, para guruna ku Allah sing diparanjangkeun yuswana. Tos biasa ibu lamun pengajian dibabakan jengkol jamaah seueur kieu tos biasa. Alhamdulillah regreu. Tos biasa ibu dibabakan jengkol upami ibu balik keur ngaji dihareup tara dibere cai tos biasa. Hai kata panitia teh teu kalah molhok wae. Lain ini teh. Tuh da teh terurus teu naon eta teh. Pupuh lemur papayung masyarakat. Bapak RT, Bapak RW, manawi aya Bapak Kepala Desa aya. Anu mana manawi Pak Kuwu. Oh anu iya atur nuhun Pak Kuwu. Alhamdulillah masih kene muda Pak Kuwu. Mudah-mudahan Pak Kuwu menjadi pemimpin yang amanah. Nu nyaah ka masyarakat desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja. Bari dihormat para kiai nu aya di babakan jengkol di Sukaluyu di Kecamatan Mangunreja umumna
jamaah sadaya nu hadir dina ieu tempat pangaosan. Insyaallah moal seueur bubuka jeung mubtada patali waktu parantos dina jam abdi 11:30. Ieu mah da jam abdi euceu. Abdi hese ningali jam euceu mah. Abdi mah sesuai nu ditingali dina jam abdi jam 11:30 urang sajam setengah. Naos dibabakan jengkol saur kersana ka Ustad Yayat Bu Haji bebas ngan terbatas. Jadi tong lila ngaji di dieu mah dadi lila-lila ge karena diarapalkeun dieu. Nu penting keur urang babakan jengkol ngaos singkat padat melekat tong hilap engke uih nyanda ilmu anu manfaat. Kapan berangkat mages dibere euceu senek budak mages baralik ti heula ti tadi oge reuas pana abdi mah sugande di lokasi teh geus tamat acara teh horeng mame sambutan wireh barudak geus baralik euceu bari mawa berkat da geuningan teu kapalan nyungkur saya aduh salah ieu mere cai mesti deui botol menikat genep botol bari marurah. Abdi mah harga teh aja ieu 5.000. Oh, ieu turun 4.000. Nu ieu beuki turun sabaraha 2.500. Ah, tah Sprite aya deui 5.000. Susu abdi tidak perlu susu. Sebenarnya mah hampura ieu nu mere cai biasa namina. Amin. Lain gojali. Golongan jalma lintuh aja. Tidak lintuh tingali. Beda jeung ieu sarua ya ieu ge. Elo keum abdi ningali botol aja ieu. Ya elo hampura bocah ari di dieu dibabakan jengkol. Oh sok aya pangaosan rutinan mingguan. Dinten naon? Poe minggu bocah mingguan di mana-mana ge. Ih, jumahan nya tara poe Kemis. Di dia upami di Alpata upami nuju pangaosan rutinan mingguan dinten Jumat nu sok ngaurukna Pak Ustad Yayat. Pak Ustad Mamat bergilir eta Pak Ustad anu sok ngagilir ngawuruk pengajian mingguan pernah dibere di suguhan cai juga kieu sok jujur jawab pernah enggak Sprite teh pucuk teh botol Coca-Cola kunaon abdi mah ieu susu aya sok tah ieu geuning paku teu malikir masyarakat teh ari ajengan saliwat menikat di ugung-ugung di teleponan abdi menikat ka ditu dijemput gek di bumi ojo walah eta kelar kue meuli barata kalah hayang ningali lagi ojo kalah hayang seurik abdi mah sagala disuguhkeun ya Allah kok meuni sakieuna ayeuna ngajengalna ka abdi panitia abdi ngaleut di bumi teu sugan abdi aja noel kue saeutik sugan Bu Haji tah hayang ngaleut kue lain teu hayang hampura ka panitia abdi sanes alim tapi abdi inget ka salaki tadi ge aja abdi rek dihuapkeun dilesotkeun deui karunya salaki banyak abdi kudu dahar sorangan mata boyana panitia tahu nu aya di makan rusak kana mobil karuman geus ge video teu kapalan itu nu dijubah bodas. Muga-muga ya nu mere cai ka dieu sing ditampi iman Islam. Asli cuma kunaon ngaduakeun teh ka diseleseukeun lain diaminan sia. Itu amin aya kene emang doa eta jang kanu Allah gitu. Ngaduakeun dasar gua bakal maot abdi derek maot hayang abdi ku aja didoakeun Bu Haji mun maot sing ditampi iman Islam na hoyong abdi itu maot mah doa iraha teu apa teh nu mere cai heula teh abdi paneuri maot mah danu Allah umur mah teh samalina abdi paneuri pakuwu ti payun eta geus ge di dieu oce teu kapalang begitu luar biasa. Masyarakat ngajengan ka abdi anu saliwat sementara anu satempat Pak Ustad Yayat tara dibere susu paingan leutik Pak Ustad Yayat teh kurang nyusu sabareng dek atuh cok sing malalikir cok abdi mah jauh ka di tengah ayeuna wungkul peda diangkir ku panitia da kudu nama jadwal abdi teh di Karawang ngakunaon teh ka Karawang nepak tarang terus sapaparat jalan tepikeun ka puyeng rek naon ka Karawang abdi da eueuh nu monang cok
Yuk hampura cek sok engke mah Pak Ustad Yayat bergilir pengajian Pak Ustad Mamat tong kapalang ajeman da ibu bisa ngaji barudak lain ku abdi ku Pak Ustad Yayat ku Pak Ustad Mamat bener cek ibu di dia aya nu maot nu ngurus mayit lain abdi di panganaran anger ajengan kiai setempat ulahnya sodako ke ajengan ulahnya sodako ke kiai sami musa kali make pucuk atuh bere aja omong susu mawati atuh ngan ustad kami bangga kurang nyusu ala sok mata engke matos PRT PRW panitia di dia abdi tong ayeuna dionang deui ka dia jauh jeung abdi ngahlas menikat nyah teuing ka abdi teh eceung ngajenan mending keneh nu aya di dia manfaatkeun kiai da seueur tong selang teuing monang di panganaran karunya resikona ageung ari monang ti nu jauh teh sodako saeutik era gede eueuh ieu panitia karunya sagala monang ngiyem ka manggen batur di bawaan sawen waya kemangdi mah di bawaan kana panggung tah gede gersiko mah manfaatkeun nu aya di dieu ngan disikeun kapaksa wae urang dieu urang Sukaluyu hoyong nu ieu deui datang heula atuh geranu datang ka dieu berondong atuh cek aki-aki deui nuhun akangnya mudah-mudahan amang nu masih antizu pelanggan setia mesin setia mudah-mudahan akang si husnul khotimah amin terus nikah teh acan eta terus gaduh budak hah incuan terus incuan oh berarti Gus pernah ngalaman ngajuru gitu itu deh kami mananya kayak itu Gus boga budak Gus Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik lanjut pas kurang kuiti dia teh hoyong kenging ilmu anuman sanes hoyong berak kan budak mah da atuh hari dibere berkat teh maka tadi geus solawatan sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanjakal geuning saeutik meureunang dilagleg ustad anak saha eta sih ngamitna ka abdi Allah bersyukur di sini ada para ulama ada para kiai aya lembaga namina al Pantat tingawitan PAUD di dia ya PAUD aya ari PAUD dan naon pendidikan usia dini pendidikan anak usia dini di abdi mah PAUD teh pangajian aki-aki unggal DKM da abdi mah pendidikan anak usia dini madrasah diniyah takmiliyah awaliyah aya deui TKA RA seueur ece komo ayeuna geus satahun baru teh henteu sakolanya sakola teh online we gitu ece mudah-mudahan ibu boga budak akang gaduh putra rek lalaki rek awewe menjadi tabungan keur urang di akhirat investasi yang paling berharga ibu dengarkanlah bukan di logam mulia investasi yang paling berharga bukan di sawah lega investasi yang paling berharga bukan di kontrakan di mana investasi yang paling berharga adalah amal soleh ibu iya naon dia bangunan naon iya ari nu itu sami sabar hiji murid nanti dia barudak 120 leuwih kurang layak ece ieu kurang gede sok legaan ku ece di mana duit mah eta kongkorong nu ngamai kana seuri eta mah eta koroncong ibu anu kating koropiak itu jual isu ka Cihideung ka toko Dewi jual ka Simaparna ece kamana ke investasikan nu ngocor ka alam kubur satu sodako eta ibu kongkorong nu dipake ku ibu maot rek dicanak moal jawab eta kongkorong rek dibawa moal ece geus maot mah kongkorong teh diudar ku salaki dipake kawin deui rek rido eta ece kongkorong ku salaki dipake kawin deui oh leuheung lamun teu wau awewe na sia kumaha
kongkorong jeung ayeuna koroncong dijual ku ibu alhamdulillah menang 20 juta. Yuk urang ngalegaan madrasah, yuk urang ngalegaan pondok, yuk urang ngalegaan TK, yuk urang ngalegaan PAUD. Ya Allah, sepanjang eta ibu madrasah dipake ku nu bogana, sepanjang madrasah dipake ku barudak nu keur ngaji, ngocor terus ganjaran ka euceul. Lain amil amal dijem. Amin amin ari mereh henteu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mata tadi ge baca abdi di perjalanan ku salaki aya we disek-sekan. Mah, naon atuh gegeroan wae mamarek ngajinya kamaun rejanya. Gitu kumaha biasana cenah kabangun reja masuk di mere mamah teh 6 juta. Ah boting leuwih sing teh Ustaz Yayat mah. Naon kitu mah kitu mumpung di Singaparna engke balik urang ka tokonya beulikeun eta. Ladang ngaji teh kana kongkorong. Sakabeh teh moal mamah rek kabita morek dirayu kuat moal bisa. Menikah dipake bahan nyeun pasantren. Barudak santri beki loba ari kobong geus teu aya nu cekap seueur teuing santrina. Abi mah mamah maceng teh kumpul keukeuh salati carekan pabeh teh yo masa-masa teh geus aya apal alasan mamah mung beli emas. Mamah mah mikir 2 kali umur teu apal. Ayeuna poe Minggu isuk poe Senin ayeuna mah toko tutup. Poe Senin mamah meuli kongkorong. Hek poe Rebo teh mamah maot. Doang lamun ayeuna cenah panjang umur meureun dinikmati make kongkorong teh lila. Lamun pondok umur mah sakedeung. Ngan ukur 2 poe eta poe Jumat kumaha dipake mas kawin najis teh. Nungguana batur. Betul. Mone kene dipake soda. Tingali Siti Khadijah. Ibu terang Siti Khadijah. Sarua abdi henteu. Istri tercinta baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siti Khadijah istri yang sudah dijamin oleh Allah jadi ahli surga. Nomor 4 ibu nu dijamin ku Allah jadi ahli surga istri teh hiji Siti Khadijah putri tercinta istri tercinta Kangjeng Nabi binti Khuwailid. Bu kunaon Siti Khadijah ayeuna loba ka surga janten ahli surga pada istri Kangjeng Nabi bukan. Karena apa Siti Khadijah dugikeun ka Syekh harta banda Siti Khadijah beunghar Siti Khadijah nikah ka Kangjeng Nabi dugikeun ka Syekh duniana dikorbankan demi agama. Siti Khadijah istri tercinta Kangjeng Nabi. Naon? Eta keur nyolokan naon si eta? So atuh tuluikeun eta keur nyolokan naon sapu? Aya nu hiber balon. Naon atuh? Hah? Oh ngahalangan. Eta teh suak colok itu. Siti Khadijah istri tercinta Kangjeng Nabi. Apa teh eta? Saduna fi dunya fazuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Eta teh nitelakeun kabagjaan di akhirat. Istri nu ahli surga hiji Siti Khadijah lain pada istri Kangjeng Nabi tapi lebat surga jadi ahli surga. Seet harta banda Siti Khadijah dikorbankan demi agama. 2 Siti Fatimah putri Kangjeng Nabi istri Sayyidina Ali ku kasolehan Siti Fatimah kanu janten caroge janten ahli surga. 3 Siti Maryam 4 Siti Asiyah istri Fir'aun. Allah biodah urang babakan jengkol mah can kaasup dititin urang bangun rejak mah. Atuh aja mah hayang ka surga di penta jariah mumul boro-boro jangka madrasah ayeuna ini tiada pengajian di penta udunan 1000 ge sangeul. Ari ece ari ka surga hayang ari sodakohan. Nyaah ece dunia ditinggalkeun geus maot maka bege moal ayo dibawa. Naon urang dibawa maut? Investasi nu berharga nu bakal dicanak eueuh deui diwati amal urang dan nu maot mah oge urang lain soleh. Mikir atuh ece. Ece mah maot jalan mau mawa amal batur. Nu dicanak mah amal itu lamun ibu maut mawa amal soleh kemang soleh
soleh pun maot mau amal usaha da soleh ge sami hoyong cacanakan gitu karunya kamang soleh bisi ngegel curug maot teu mau amal kamana cenah amalna dipao ku Pak RT soleh nyieun deui teu amal Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ngocor ka alam kubur tilu saur Kangjeng Rasul hiji sedekah anu ikhlas dua ilmu numan faal sarta di alam manfaat tilu budak anu soleh ngaduakeun ka indung bapak ari ibu ka dieu ibu ikhlas henteu ridho teu dipaksa ku panitia teu dipaksa aya nu maksa dibere hadiah henteu ku kepala desa geuning atuh kunaon ece make jiji ka dieu dipaksa ge henteu aya nu maksa henteu komo dibere hadiah henteu ake naon atuh ece ka dieu da abdi mah mesing teh hadiran ku ece ge keun be da abdi mah nu butuh mah ku panitia dan mereka bayar mah lain ece panitia cenah ku haji mah atuh ka dieu teh hayang dibayar meureun teu ridho kata siapa abdi lamun teu ridho rek naon ti pangandaran jauh ka dieu ridho abdi mah ceu rek naon abdi ka dieu eueuh deui abdi mah hayang meunang amal ece lain amplop astagfirullah tama jawab menit hari bari salah mitnah deui ece ya Allah ece hayang meunang amal kita tadi keur nyaritakeun amal jeur-jeur kana amplop ece mau teh mawa amplop rek mawa amal amal tak abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal ami jadi amal abdi ngaji di dieu ku jadi amal mah yakin abdi balik di dieu ku panitia bakal dibere doa kecelain duit wae saha nu rek mere duit ka abdi ceu atawa panitia ge can karuhan komo ari saprofesi kieu abdi teh sok lah ece sok sadeo lepah teh tadi geus Pak Ustaz Yayat ece keur mah Ustaz Yayat teh kasepuhan di dieu abdi ditanya kitu teh meh hesene mah Bu Haji hapunten kerasa sabaraha cenah abdi masihan Bu Haji teu langkung cek mangga ka ajengan Yayat cenah wios atunya cenah Bu Haji ka abdi mah anggap we baraya kitu ai saur abdi teh hapunten Pak Ustaz Yayat hapunten nya wayahna keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya da abdi mah usaha Pak Ustaz bayar we sing gede aduh ketang teu ceu wios lah mangga eta mah teu langkung Pak Ustaz Yayat abdi moal bade mikiran buruh ku Allah yang diburuhanana abdi mah ceu ari masalah ku Pak Ustaz Yayat mah mangga da yakin abdi mah Pak Ustaz Yayat teh jalmi eling ieu itu man eling henteu Pak Ustaz Yayat ke kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Ustaz Yayat teh eling mun mere leutik berarti teu gede ocok tobat sia kajengan nyebut teh eling ku sopan Allahumma sholli wa sallim wa barik sholawatullah min barokah sholatullah keluarkan sorana ala toha sholatullah mullah ala yasin bila lain abdi mah ningali tita tadi tukang kamera cing-cing wae tuh Gusti akan tukang kamera mudah-mudahnya akan si engal bunga magi waktu ayeuna akan teker termasuk jelema nu paling susah kunaon geuning susah teu kabeuli kopeah-kopeah acan iya sudah aja saya eta mah aya we lowongan banget batur ayo we kieu engke palingan kamera subhanallah abdi mah ningali tukang kamera teh gagal fokus ningali kumisna meuni hade ningali kumis atuh meuni kat hidung baklang rapi deui tapi nu kieu teh bagus apal berarti tata cara ngingu kumis ngurus kumis ya akan maafeun rapi besok aya boga kumis tadi urus mama juga sasak leho ih leungit atuh da mah ieu mama dirapikeun mah badag rapi atuh ceu teu ka dieu supaya mama ieu ka dieu mun bersin teh ngarap leho nanti kakang kaneknya kang lain akan ngumpul aduh di kopi kita geuningan tadi geureun abdi gaya jadi sarua kacil kakarang herang sulah kita susah kecil tapi tong nyeri hati da mesin anu di kopi ge Pak can karuhan asup ka surga amin saya teman ya
ari surga teh lain keur jalma anu dikopeah. Surga lain khusus keur anu sok make sorban. Naon atuh surga aljannatu indatil muttaqin. Surga mah khusus keur jalma anu tak. Mata ieu Kang, nu dikopeah ge can karuhan asup ka surga. Cacak nu dikopeah tah. Can karuhan asup ka surga. Komo. Balik deui ya, sia-sia keur jadi permasalahan ya. Subhanallah. Dua ibu ilmu anu manfaat. Ladang budak di pasantrenkeun ka Alpatah, ladang budak di ayeuna asupkeun ka dinya Alpatah. Pergaulan bagus. Abdi mah keung ningali budak ayeuna teu sakola sataun loba di Pangandaran jadi korban pergaulan. Minuman keras, judi, whisky, brandy, Manson, KTA, KTI, kopi miring, Jennifer, PBK, PBM, pelanyikan. Dibutahkeun teh hulu peda. Batur Mas Andreas Jis, baca dibutahkeun teh. Ieu mah hulu peda jeung genot. Modal di kebon cau. Bahasa teu kapalang angin, bobo, aya jajan cilok gerak. Longgon ditato di udah soang leleweh. Awas ibu bejakeun tak barudak pepatahan budak kecil bisi ayeuna pergaulanana kurang bener komo geus mabok-mabokan yang namanya minuman keras tong boro-boro loba anger hukumna saeutik ge har. Jawab har. Narkoba? No. Barang narkoba? No. Bala-bala? Yes. Sok mending keneh budak cenah weur bala-bala daripada weur narkoba. Kudu diasupkeun ka penjara. Weur bala-bala mah paling mencret. Sakali deui narkoba? No. Bala-bala? Yes. Kompak awas teu milu gurut sia. Barang narkoba? No. Bala-bala? Yes. Kokosan? Yes. Kokosan? No. Kokosan? Yes. Tawuran? Ta'aruf? Jablay? Janda? Cacak Dimas sekarang menikah tarik. Yes, cuma janda. Ikeun bege tangkang janda oge asal janda kaya hade rupa alus akhlakna. Ulah sagawaya bisi aya duda ieu nu rek kawin ka jana pilih Pak. Tong sembarangan da janda teh loba-loba tipe jeung merek. Ya abdi mah balatak kana teh aya nu merek kijang panter, kaki panjang pantat muter. Aya nu tipe Hitachi hitam tapi cihuy. Aya nu merekna KTP kolot tapi pulen. Video ge loba dibabakan jengkol rangga ngan merekna Toshiba, Toshiba bau deui. Subhanallah. Sanes abdi bapak kumu ningali ibu-ibu urang dia aya nu sareuri aya nu keur ngahulang wae. Beda juga na euceut teh keur loba hutang teh nya. Eta kirung can lunas jiga mah. Da ka ciri ribut ieu na ge diukna ge nyarane we geus. Hampura kan nyarane nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ayeuna pangajian mah geuning bisa seuri euceut barokah kenyom we euceut seuri teh apa di Muhammad teh boga beas-beas acan. Itu tapi eta teh Bu seuri teh sae. Seuri teh matak di nama jalan musik Amerika lamun ibu daek tersenyum insyaallah ketuaan akan menurun 45%. Jadi lamun ibu hoyong awet ngora tidak usah ka klinik Java make skincare mahal mending keneh daek we seseurian. Rek aya batur rek eueuh batur seuri. So, aktivitas awali setiap hari dengan senyuman. Tatangga nanya, "Ece rek ka mana?" Ka pasar, padul meureun ece disangka nu gelo anyar. Ilmu anu manfaat ibu ladang budak ngaji di Alpatah, ladang budak ayeuna masantren di Alpatah. Barokah lain keur Pak Ustaz Yayat, hikmahna manfaatna lain keur Pak Ustaz Mamat, keur inung jeung Bapak. Tadi hadisna dibacakeun ku Pak Ustaz. Di madrasah diriah kecamatan ti ketua wa yu'adzibhu ayyuhsina ismahu wal yutibhu min halalin. Itulah kewajiban hak orang tua terhadap anak. Kalau anak ingin menjadi anak yang satu, beri anak dulu nama yang baik. Budak lahir ke alam dunia satu acan ibu dilahirkan budak teh persiapkan nama yang baik. Ulah sagawaya ngaranan budak teh mau saya ngaran budak jajak etan adina lili etan bungsu si keken geuning mah dijajal lili keken mi babari ngagerawan jalikan baratan budak teh kabeh beuceu nu
aya makna nu aya harti mere ngaran budak. Aduh saha namina Muhammad Ridwan. Muhammad ibu ngaran Nabi Ridwan, malaikat penjaga pintu surga. Saha ieu budak? Ieu sarua cenah sae ieu ge Muhammad Febriani. Oh, pada lahirna bulan Februari. Kayak Muhammad. Ari eta nu awewe adina eta mah Eus Apriliani, bulan April. Ari eta nu bungsu nu bulan Maret Meri cenah eta. Nu sae tina aturan Acep Muhtadin, Acep Muklihin. Aduh, budak teh aya ngan ulah ari Acep Jahilin mah. Komo Acep Murtadin. Eta nu istri euy Siti Sayetonia. Budak ning ngaranan setan we cuy. Atuh geus gadeuna teh paingan, gawena teh cicing we di Pangandaran jadi jablaya. Mun ditarik jerput jersey cenah. Jerput 15.000 toto jer dina jukut. Jersey 15.000 toto jer dina keusik. Make pakaian teh setelan BLD buja lihat dunia. Leungeunna lurah luhur sabelah terona bupati buka paha tinggi-tinggi. Korban pendidikan agama ku kolotna diantep. Hei pahlawan kudu eling, ieu zaman geus tiguling. Beuki dieu loba maling-malingna teh tengah. Sok bantuan malingna teh tengah. Khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan, kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan. Naudzubillah imen. So nyeri hati ece, awas neng-neng parawan-parawan da istri anu solihah anu gaduh akhlak, anu boga kaera, pandai mengemas diri. Barang yang dikemas mahal harganya, walaupun belum tentu enak rasa. Ibu geus kolot geus pareot geuning ID, make baju gamis weuteuk bari alus, bari nutup aurat mah geulis. Tudung gaya dibukakeun wis ungkul kapan. Kaos kaki dianggo menutupi kekurangan dan dibuka mah teh loromeheun. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sok neng parawan-parawan singga duka izin dan didambakeun ku seorang suami hiji waktu neng parawan di dia gadis di dia bakal ayeuna kawin. Naon didambakeun ku salaki iwati istri yang punya harga diri boga kae. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Apa yang didambakan seorang suami oleh seorang istri hampura pak ya ke bapak-bapak nu can karawin lain nu didambakeun ku awewe teh anu kasep anu boga pangkat jabatan, tapi salaki anu bener-bener bisa ngahargaan kanu jadi pamaji. Yakin abdi macet dunia Muhammad tak bahagia ari ku salaki teh dihargaan mah. Ece ku salaki gawe dicarekan, duit mah dibere tapi hayo we dicarekan, dititahan wae. Sakitu ece keriweuh teu apa teu ngahargaan salaki teh. Ya Allah, dahar mah uang poe dibawa ke rumah makan ampera dengan sangula jeung lauk nila, tapi geuning ece kunaon mah dipegang awakna. Si horeng hati ece kasiksa ngadenge beda salaki kagoda deui ku wanita SMA. Mual bahagia rumah tangga yakin cek. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Lamun orang teh salaki dicarekan ge bari dibere duit. Ieu mah dicarekan dibere duit. Henteu. Sok aya nu kitu aya. Tuh kan malikir, cekang malikir, malikir. Cocok, ayo mah urang demo mumpung aya para tersangka yo. Kapan urang korban lin? Cikan tingali pamajikan dari Allah Kang, digawena pamajikan teh beda jeung akang. Awewe mah meuni beurang peuting digawe. Bener, Cok? Sok teu datang ti dieu ka imah rek reureuh atawa rek naon teh, Cok? Oh, nyusul, jahitanun popoean, encan nyamu, can mistrika, salaki mah udud meglung. Kopi gudeg, dahar hayang karik am, baju hayang karik make, ari pagawean sare. Teu sare ngusuk. Teu ngusuk gapoe, Cok. Aya nu kitu. Salaki kitu mending paeh we. Aya buburuhan teu geura. Cik atuh patingali
pamajikan mah ya Allah mendingan dua-duakeun huap pamajikan keur ngahuapan budak porocot modal budak salaki amok-amokan lain ngurus lain mantuan bapak tinggalin naon budak urus ya kumaneh cuk salaki teh cek kumaha belaan cek lamun keur ngobrol sangu nu katuh nu kenca ngobrol tai rek ngahuakeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai dihuakeun ya Allah bapak kealaman ya abdi jadi awewe beraja tengah penting budak cerik budak leutik tuh hade direrepeh ku salaki anggar ada disarepeh ngabudak mah ku cairan anu mampu diadaptasi ku susu air susu ibu disaha lain di lalaki di awe ibu tunuh-tunuh ge bager-bager dia yo repehnya isin ku tatana karunya ngagaruahkeun batur sok neneng ngagengel budak euceul ngagengel kana pepentel susu euceul tepikeun karehe budak geus rehe bapana ulah ilik bari gogoakan cek bapana wah kain siapa hepeh kadieu sampeun ke dia kurang aras mana jeung budak kota ada balasnya ka salaki jatuh sarua pamajikan teh beuh kadieu pa ieu paras mana sok hepeh aduh euceul tengah peuting sok tingali euceul pokona jeung anakna pa benyeng-benyeng sabeulah ku anak nu sabeulah ku bapana kata pantes Pak lamun ruksak susu pamajikan bapak ulah dicarekan ulah diboyok ku bapak diruksak mau dicarekan boyok cenah matur podo batur mah susu teh meuneuh nur mamah meunang puyak juga ceplok no cek tadi ruksak aja dibawa ngain kol kalah keplok dibawa dongko juga sarendro ini sebel cenah dikenyot kalah nyelap mah huntu atuh bae Pak hitung-hitungan dahar masuk urat we ada dipoyok itu Allahumma shalli wa sallim wa barik balikan deui bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati sok kompak bantuan capek bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi si lain huhu ibu cinta karena dasi huy negara ramung barang cinta karena dasi si akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu ari ibu kasalaki ayeuna bogoh keneh teu waduh ye piraku bogoh anu pongpet itu ceuh pareto bogoh sote keur ngora kene ajar kawin ayeuna mah teu aya bogoh akan kabojo ina bogoh keneh teu bener jawaban teh jujur boro-boro akan boga sekolah abdi ge sakieu mah umur kakarek 42 tahun geus boga incu da kasalakin teu aya bogoh sugan lain teu bogoh nu aya mana atunya bener ceuh beri kunaon teu bogoh da bogoh mah karalila kecap cinta tara awet da cinta jeung bogoh mah sok geuna ku lain setan ceuh pokoknya setan mah daharan cinta si ojo mah goreng teh geuning eueuh cinta ka salaki teh cinta mah erep di dahar setan cinta masuk ke aku ibu ya boga budak solihah manfaat ilmu lain jangkang ajengan yayan sanes kamu Pak Ustad Mamat kamu ibu jeung bapak ibu bade maot tuh jawab ibu bade maot sok atuh geura hos ayeuna berjamaah maot ibu hoyong bagja di akhirat kabagjaan euceul di akhirat dianterkeun teh lain ku ajengan kabagjaan teh ku anak anu tuh ibu geuning tadi ngaran si Jaja si Lili si Keken teu sabaraha ngaranna mah butut euceul ngan indung bapana belaan ngorbankeun dunia anyuk hutang si Jaja si Lili si Keken kabeh di pasantrenkeun lain amin aja amin geula euceul bapana keur engkak-engkakan kamari yeuh sakala trek maot torojo si Jaja da meunang di pasantren jelap keneh ilmu apal keneh cek ajengan didikan ti ajengan ge dikatuhun bapana bapak bari dielingan ku si Jaja bapak bade maot bapak bade di kanu kagungan beral bapak di dieu bala putra moal mata ayeuna tu geunah Pak da sami sanage bade maot mi HP akidah Pak dicaketan ku si Jaja bari maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'an
Qur'anil Hakim. Tarajul silili anu panengah gada teuing Bapak bari geus gaduh wudu silili ge dikencaeun tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tarajul si keken anu bungsu disangke mastaka bapana dilahun dina lahunan ayeuna si keken diciuman bari ditalkinan Bapak di HP akidah anu bakal nyalametkeun Bapak dugikeun ka akhirat akidah paingeun sok keken bari talkinan tuturkeun ku Bapak la ilaha illallah dituturkeun ku Bapana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku Bapana Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa Bapak diantarkeun ku si jajak ku si keken ku tilu anak anu geus saroleh kabeh beuceul ladang didikan ti guru ti kiai ladang pengorbanan kolotna diperjuangkeun demi agama anu disukseskeun dibanggakeun ku indung Bapana agama budak salatna budak pendidikan maca Al-Qur'an budak diantarkeun bagja tenang mang ayeuna Bapana mang jajak mang lili mang gegen mau ninggalkeun dunia gara-gara diantarkeun ku anak anu sok kabilah henteu cek kitu sok kudu bangga lamun budak daekna ka budak wanita ngaji indungna mah nonton kadang cinta di RCTI dipikirkan ke si Andin si Aldebaran ku eta mah tong dipikiran ari aja sih kapi naon ka si Andin eta cek lain aja mah si Andin ceurik aja ngilu ceurik teu harti kapi naon aja ka si Andin eta si Elsa jahat aja ngilu keuheut teu harti abi mah keun ulah sok loba pikiran aja eta mah geus tenang si Andin teh geus hamil ayeuna mah geus harmonis rumah tangga jeung si Alti alhamdulillah. Nyurik sinetron duh kacau menekat abdi mah meunang hayang boga salaki diga si Andi eta rek turun kana tangga ge langsung dipangku da keur hamil aja tamada kang lamun amajikan hamil teh kudu kitu sok aja dipangku ku salaki tingali si Andi mah hayang martabak pangbolikeun hayang nanaon dipangbolikeun eta jalan kaki aja pedah ngaliwat ka dule sambil langsung ku si Aldebaran dipangku di danong ih mun urang kitunya ceu masuk tah aja nah hayang teuing kitu-kitu paling ge boronang ati soledat meureun cenah meureun pantai lihat modal sia sakalian ya Allah ya Rabbi da duka kumaha tuh ceuk berubah peda ulah kitu Pak tingali pamajikan hamil pada ngajuru pamajikan sarua menghadapi kematian mata lamun pamajikan akan keur ngajuru sakali mayunan maut dua kali ngajuru dua kali mayunan maut teh keur maut syuhada mautna maut Bapak keur udud lain syuhada mah Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ih, atuh da berat atuh ngaranapan hamil aja ngajuru teh. Nyeri teu ku ngajuru? Hamil sabaraha bulan? Tinggal si akang nu mere cair di jubah wadang. Wadang awakna sok abdi mah dibere duit mah kagok 200 juta. Tenang isuk ditransfer. Tapi tantangan heula ieu tantangan di abdi naon? Akang dibere duit 200 juta tapi kudu bisa hamil heula. Lain bisa moal hamil lalaki. Mata kula sok nyepelekeun ka awewe tingali awe mah Pak awak begang awak leutik awak garing awak ipis awak hidung kita hamil mampu kuat boro-boro saminggu 8 bulan awewe mah bari tadi sadituna aja bapak mah salaki manggul suluh berat diencankeun digubrakeun ece ngageger budak 8 bulan bisi kagok ka madrasah Al-Fatah ka pengajian sok di PHP keun ka salaki eta ge molan budak teu nya dibawa ka mana-mana ge ka pasar dibawa ka pengajian dibawa ka kebon dibawa sare bingung Pak mata kudu karunya tinggal di kampus apaan pamajikan nu keur hamil teh ogo boga bojo teh jiga Kangjeng Nabi ngogo ka bojo manggil bari diusapkan teh ya Humairo wahai istriku yang kemerah-merahan pernah ibu dipanggil kitu Bestaki poro-poro da moal atuh cenah-cenah ge hidung ari aja caruge sok manggil naon atuh Bapak sia anu saya tuh aja naon aduh papi manggil papi ari si papi tukang macul sebab mereka mana pi pada macul ya kepanes kamana nih ngaramet pi Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Pak 8 bulan hamil bojo bade ngelahirkeun budak nu ayeuna budak geus pinter geus bisa maca Al-Qur'an di madrasah dinya Al-Fatah alhamdulillah bingung
ngecek hamil teh urang rek ngalahirkeun budak teh cek perjuangan kolot ka anak boro-boro geus lahir teh memeh dilahirkeun cek teh geus kaos perjuangan ka budak teh lahir 8 bulan ibu dihamilkeun rek sare bingung dibawa nang karak cangkeng beunang dibawanya nyigir sieun bahe dibawa nang ku paur bitu sieun atuh pa dibawa nang kuban teh bingung atuh ningali pamajikan posisi sare keur hamil nang kuban kalah jiga odong-odong unggul-unggulkan kituan dah da beuteung andal kana kasur barang jeung suku ngangkang matak dijualkan ka Badung we ku salakina muter jiga gangsing aja. Ya Allah, ya Rabbi, mata ingat hei ibu-ibu tanu geus sukses, emak-emak, neng-neng kamu barudak ayeuna, jangan sekali-sekali menyakiti hati orang tuh. Kamu nu jadiin ngecelak cimata nu jadiin nu nyeri ku anak. Cek inung teh ya Allah, menikat laporan kata tanah kabaraya nyeri mama ku anak. Anak tadi korbankan segala dunia kumaha tapi kan kabeak dunia geuning mah geus eueuh kaboga emak lapar meuni tadi tawaran-tawaran acan ku anak teh emak gering tadi lomok-lomok acan ngecelak cimata nu jadi nu nyeri ku tingkah laku anak nyeri ku paripola anak dengarkanlah wahai ibu jeung bapak da ibu teh kaluar tina rahim indung akang kaluar tina rahim indung lamun akang jaga-jaga sukses berani menyakiti hati orang tua milaraan kamu jadi indung jeung bapak tong boro-boro ibu hayang ka surga cek Allah haram ngamuk segit surga na oge na oge bela kene komo lamun ece baurek aya-aya kadeneng tong ngababukeun kanu jadi indung kena-kena geus boga dunia loba kena-kena geus sok aya bahasa geuning indung beunghar anak jadi raja jadi ratu ari anak beunghar mah indung jadi babu ece manaon dibikeun ka indung mah mi HP abdi reka kantor mah mi HP abdi reka pasar ieu budak can nyaring bisi nyaring engke pangmandiankeun sagala dititah ka indung mandina budak ngakuatan budak ngasuhna tapi keun ka nyeri hate nu jadi indung asa dibabukeun ku anak naudzubillah kecelak eta cimata indung geunyeung tapi keun ka langit ka-7 anak nu kitu ka indung bakal jadi musuh Allah musuh surga. Naudzubillah kene kajian bapak jeung ibu pernah ka Mekah puluhan kali kajian loba dunia tapi nyeri kanu jadi indung naudzubillah ridallah ridul walidain suhtullah bi suhtil walidain ridho Allah aya dina ridho nu jadi indung jeung bapak bendu Allah aya dina bendu nu jadi indung jeung bu geus bisa mulang terima ka indung moal aya anak nu bisa mampu ngabales jasa indung ingat mulai makena-kena beungeus beunghar mere nanaon ka indung kitung-kitung mah mulangkeun ci susu ge istighfar moal aya nu bisa kapulangkeun ci susu kabales jasa indung mah moal mata kahadean indung mah hanya memberi taharap kembali hanya memberi taharap kembali hanya memberi taharap kembali bu ingat ngajerit maratan langit wasiat maratan jagat nahan ka nyeri nu jadi indung dina waktu ngalahirkeun urang lahir ka alam dunia geus lahir indung urang kaayaan ku kokotor ku indung dirabu dipangku teuingkeun kana kageuleuh indung keur eueuh kaboga anak gering belaan unyam inyum kata tangga korbankeun ka era hayang bawa budak ka dokter ka rumah sakit bari can kabayang ti mana aja mampu ngagantian anak 2 tahun lila na urang nyadap kana cipinarep nu jadi indung tapi kan kahapa lamun siang urang sok alim panggang penting tengah dijepling tapi kumaha cek indung deudeuh teuing bageun emak moal beda moal arek dibenta ulang tarima emak moal arek dibenta balas jasa mi HP akhlak anu mul ibu kecelak cimata indung kurido barokah dunia akhirat ke anak sabalina kecelak cimata indung nyeri hati ku anak madarat dunia akhirat ke nu jadi anak naudzubillah ini sok doa indung mah inget tah mumpung aya keneh indung nu geus aya doakeun di alam barzah nu aya kunjungan tiap poe sawa doa nu jadi indung sarua jeung doa nabi ka umatna seukeut alabatan silet tina pada teu aya tolak ijabahna bu urang hayang sukses kieu teh indung belaan anu hutang bu urang hayang sukses kieu indung belaan ngorbankeun sagala unyam inyum bening indung mah teu mamrih dibalas jasa nu penting budak soleh da eta nu bakal bocor ganjaran ka indung jeung bahat bu araya keneh indung baca aya Allahumma gfir naon ibu sok ngadoakeun Allahumma gfirli dunubi warhamhuma kama rabbayani tah kita sok doa anak soleh tilu mudah-mudahan ibu ku ayeuna ieu Al-Fatah aya lembaga di dieu ibu budak dilebetkeun ka Al-Fatah mudah-mudahan sing janten amal kasayang kamu ka pakieuna
barokah budak diuruk ku kiai, ilmu na manfaat budak, barokahna keur satu ilmu manfaat budak keur indung bapakna sing dari tabungan ke urang jaga dugikeun ka akhirat. Amin ya robbal alamin. Teu kalau sering dosa jam Lampung, ibu abdi bade teras ngabujeng ka daerah Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Wios teu naroskeun oge. Cicing pangwakat singkat da ieu teh acan ngadoa Pak Kiai bade mimpin doa. Mudah-mudahan riungan ieu urang sadayana syariat panitia hakikat ayeuna Allah Subhanahu wa taala nu ngumpulkeun urang muga-muga urang sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Ya robbal alamin. Buah kaliki mesera di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an. Aminan. Kurang kompak. Buah kaliki mesera di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos sholawatan. Buah kaliki mesera di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin. Hatur nuhun karena dukungan sadayana. Doana pakuwunya abdi teh teh gaduh cita-cita cuman belum terlaksana. Doakeun ku jamaah di dieu nu ngariung sing aya nu diijabah doana. Ibu abdi hoyong jadi presiden. Karunya tuh nu mere cai euceun. Ka dieu wae kita tadi geus 2 kali mun abdi jadi presiden akang tenang ku abdi rek dilantik langsung menjadi menteri. Moal kapalan menteri nage menteri agama jurusan pertahlilan. Jadi payuna teh kanu maot dan unggul. Mohon hampura Kang abdi sanes nampi rezeki, abdi sanes nampi kana kasihan akang sareng panitia angin abdi kitu teh emut kasalaki mangga we karesekan ya. Kapan terus jadi kebiasaan paku abdi mah upami ngaos ti bangun reja biasana ieu mah nu biasa dina bagasi teh sok pinuh aya beas aya cau aya kupat tahu khas bangun reja ieu mah nu biasa Pak Ustaz ya nu biasa abdi mah teu nyaritakeun nu teu biasa eta mah nu biasa kitu cenah Pak Ustaz ya teu biasa nya biasakeun di ayeuna. Hatur nuhun jamaah sadayana. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah abdi bade teras ngabujeng ka Lemah Sugih. Di Lemah Sugih abdi bade langsung teras ka bandara. Insyaallah abdi enjing dinten Salasa bade terbang meluncur ka Kuala Lumpur Malaysia ngalangkungan pesawat Garuda Indonesia. Pidoana Bapak Kepala Desa margi abdi diondang ku artis Siti Nurhalisa ka Malaysia kedah ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Aku geus umut-umutan amin. Ari tungtungna Upin-Ipin pedus asuban bener hanas di aminan. Mu balik bohong dipercaya atuh ah. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tiasa segala rupi kalepatan mudah-mudahan kepanggilin kesempatan doakeun aja ieu pasantren ieu lembaga sing langkung majeng sok ibu tongnya sodako jariah jan agama da moal aya jelema sangsara erep dunia ku alatan sodako balik ku Allah baliyazran bakal ditambah barokah boga duit 10.000 didikeun 1.000 lainnya 8.000 tapi ditambahkeun ku Allah jadi 18.000 mere hiji gantina 10 didikeun 2.000 lainnya saayana 7.000 atau 8.000 balik jadi 28.000 deui duit teh entong amin dan can mere duit nabe insya sepulahnya sodaqoh da urang geus maot mah ditinggalkeun mudah-mudahan urang tiasa tepanggil di lain waktos sanes toyong dipanjangan waktu tos teu kapan keuna ku bahasa si kabayan meuli kina ti cikijing meuli endeng sisi pasar mun ngaji malila teuing ieu beuteuh geus abdi mah teu ngajawab lapar itu tuh mulai tarik berarti aja nu laparnya insyaallah sok engke tetap berkat geura barokah geura ditaruang da geuning aja tos di payunan aya tuangeun aya leueteun akang teuing dianggeurkeun ieu sedekah ti panitia sae abdi mah teu acan aya cau abdi mah teu acan aya bugis teu acan aya wajib insyaallah tos aya dina kardus nanging teu acan di kana mobilkeun jiga nama hampura ka sadayana hapunten ka ibu ka bapak bilih ayam teu kasebat nami teu kasebat ngaran da abdi teu tiasa ngawinci hiji-hijina inti urang mudah-mudahan ingin mendambakan ridho Allah urang selalu hirup aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.